Guys, ieu teh jol seak hayang karedok bikokom di sanguan. Dikarenakan meuli ka bikokom mah jauh guys, kudu mentas gunung dan lautan. Daripada aku ngacai ku bakat hayang guys, jadi ieu teh aku arek nyieun. Tenang guys, bahan-bahanna mah da aku teh geus boga ieu teh bonteng, engkol, jeung suuk. Walaupun moal saenak karedok bikokom guys, tapi teu nanaon itung-itung mengobati kahayang we ieu mah. Tah ieu si bahan-bahanna geus ngumpul guys, ayeuna mah aku teh arek ngagoreng suukna heula. Sabenerna mah ieu teh rada was-was guys ngagoreng suuk teh dikarenakan sieun bebeledugan kawas ti heula. Geuningan tidak semengerikan yang kubayangkan guys, teu kawas basa eta ieu mah teu bebeledugan teuing. Tapi anger we ieu teh didongkangan guys, ngocek-ngocekna ge da sieun ngabaledug. Tapi sayangna ieu teh cikur guys, aku geus kukurilingan meuli oge teu meunang, jadi teu nanaon lah teu make cikur oge. Tapi rasa khas karedokna teh eueuh meureunan guys ari teu make cikur mah. Sabenerna mah ieu teh hayang karedok teh ti kamari guys, ieu teh kakara kacumponan ayeuna. Sabenerna mah di dieu oge aya nu ngadagang karedok guys, tapi rasana teh jauh jeung rasa karedok bikokom mah. Salila di dieu pernah meuli karedok teh sakali guys, teu di dahar-dahar acan eta mah rasana teh aneh. Jeung deui eusina teh aya toge, aya kacang panjang, aya terong. Pokona mah teu enak we guys cek aku mah. Jauh rasana teh jeung karedok bikokom mah guys. Ari nu dibayangkeun karedok bikokom khas Sunda, ari nu dibeuli karedok khas Betawi nya atuh guys. Beda. Anu penasaran kana karedok bikokom sok we sumping guys ka Cibangsa eta Jalan Raya Cibangsa. Jalan raya can jalan raya we lah guys. Eta caket Madrasah Al Mubarok geura sok guys cobian. Mantap pisan pokona mah. Selain karedok ge aya nu lainna guys, gorengan, bala-bala, uras, pokona mah loba we guys cobaan. Tapi jigana saantero Cibangsa mah geus apaleun guys karedok bikokom teh ngeuna. Aku ge geus heubeul guys teu ngadahar karedok bikokom teh engke mamun mudik pokona mah kudu meuli. Dikarenakan ieu teh aku hoream ngulek guys, gebruskeun we ieu teh kana blender. Bumbuna oge ieu teh sakalian guys digebruskeun, tah ayeuna tinggal di blender sina nepikeun ka lemut, tah ayeuna mah geus lemut guys, ieu teh tinggal digalokeun we guys. Jauh jeung karedok bikokom mah guys rasana oge. Da karedok bikokom mah make perasaan guys, nyeuna oge diulek. Ieu mah digebruskeun kieu boang ngeunah oge ieu mah guys. Jeung deui ieu mah gulana ge ku gula bodas guys, geus jauh ieu mah rasana ge. Geus beda ieu mah aturanana oge guys. Ngomong-ngomong ieu teh ngadagoan ade ipar teu datang-datang guys. Tadi teh cekeng teh hiap buang ngaredok tapi teu datang-datang. Bieu teh geus diteang ku si Inces guys, pek teh cenah eukeur ngedit. Ya sudahlah aku marek dahar ti heula we guys tuh. Nikmat kieu Gusti, ayeuna mah hayu tinggal markiwap, mari kita ngahuap. Sanajan rasana biasa aja guys, jauh jeung karedok bikokom mah. Enakan karedok bikokom tapi alhamdulillah sakieu oge nikmat guys. Tuh guys ulah poho diuwek-uwek, nu enak mah ieu teh tambah jeung bala-bala guys tawa kurupuk. Leuwih nikmat tapi da eueuh guys, geus we saaya-aya. Ku bakat nikmat menikot sangucurna kitu kesang guys.